ieu Bambang Panji Putra. Duh, kasasar lumampah ka ieu tempat. Aduh, Mangwas, padang nerakaton. Mangwas pada nerakaton pada kemarangan lampu. Pada kemarangan lampu. Mangwas pada nerakaton pada kemarangan lampu. Dan nerah ingkang ngalaga. Nera pada ingkang ngalaga ika duh nah haji kaya tempat kalau ada itu waras kulan kasasar salira nganukur kadenge manuk recet sumon jeung monyet surili cing arau kira-kira bakal panggih kaula jeung nu jadi bapak mudah-mudahan ya tuh Den hey 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 dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati aduh ya budak geus aya deui we gogoda rintangan teh Den Tewana, tewani, tewau laras Den asing lar hapunten bade ngilu ngaliwat kaulah hei bangsa leuweung saha ngaran maneh teh Jalu saha ujang upami dipercanten ngaran kaulah teh Bambang Panji Putra Bambang Panji Putra laras kaulah nun wong ngendi hawamu Duh kurang mana ya bade tindak pundinya itu bade tindak pundi sampean ya. Arep tindak pundi pundi tongta-tongta Batua pundi tongta-tongta nangendi arep nangendi bade ka Amarta naon ka Amarta ngarep tiang Amarta do bade nepangan Kangjeng Rama saha bapa maneh teh Jalu kakasihna teh Kangjeng Rama Adipati Arjuna dek neneangan bapa manehnya aya kitu maneh ka ieu tempat teh intel neneangan Arjuna bener ih memang laras kalau teh bade milarian Kangjeng Rama anu aya di Amarta. Wah di dieu. Keke kasang tukangna anjeun ujug-ujug nyarita kitu naon? Bangsa Denawa? Poa ieu. Pokona ngaliwat ka dieu teh meunang bangsa manusia jadi hakaneun aing moal bisa balik deui maneh. Kemenangan Arjuna jadi
mangsa mau bisa balik deh kumaha pokoknya bakal paet maneh denawa sanajan sampean jangkung gede si Mardada mau ngejat kalau satan itu yang beat doh anjeun ulah ngaganggu kaula mau ngaganggu anjeun pokoknya datang ka dieu daek maneh jadi intel saja daek sarap bakal ieu teh kaula teh katalimang di tempat ieu teh ulah nyen rupa-rupa alasan dek lompat kamar sampean denawa modar sampean aduh iya wah poho wae walah der dialungkeun udah udah gitu kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel sami pang-pange sekar mekaring galihi pandele si pandan harum putra panengah Pandawa Arjuna Raden atanapi Bambang Panji Putra doh leres dibalangkeun ku denawa anu jangkung gede ti satengah leuweung iya tuna lampah eta leres kacarios Raden Gatot Kaca kairing Semar Saparaputra doh anu nuju milarian Arjuna oge pusaka layang jamu sekali musada apruk-aprukan ngulon ngetan ngidung ngaler dacan aya raratan kitu kaayaan Raden Gatot Kaca doh di mana parantos ngarasa kesel ngambah Jomantara leres lajeng aya hiji tempat nyaeta pikeun reureuh ngareureuhkeun lumampa sumuhun lajeng bae sasatna Semar Saparaputra oge sami doh diajak reureuh tina kacape lumampa iya halumampa Raden Gatot Kaca ngeprek soter merak ngibing sosoteran doh leres tindak gendinganipun solontongan wah Semar Badranaya iya Nur urang ngareureuhkeun sape lumampa wah sae mangga cilaka jang haturan wa syukur ujang damang wa damang gulang mojohna jang nuhun wa damang saterasna ari sehat mas salamina mojohna wae kitu sanajan awak apruk-aprukan menang kasusah oge anu penting mah hate ulah kabawa susah ulah kacanak kulan ulah getas harupateun tina sagala rupi ge wa dina sagala rupa oge kitu can sumuhun ulah getas harupateun ulah gurung gusuh bener ulah ragu-ragu ulah cangcaya kanu ulah sangsaya kana janji na ilahi sumuhun ya cuk leres wa ngan manusia mah dipastikeunana pikeun ikhtiar wa telepat kulan ngan meureun dina sajeroning ikhtiar teh ngaliwatan heula perjuangan rupa-rupa dina jero perjuangan aya pengorbanan
pengorbanan dina jero pengorbanan aya ridho jeung ikhlas dibarengan ku kasobaran jeung katawakalan sumuhun sarangan ku sabar wae anu penting ngeureuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan laras cikaracak teh uang sateu asana uan neraskeun lalampahan pawayangan dina wengi ieu ucung sumuhun wa tangtosna unur wa teh hoyong katingali punuk dongkap parantos katingali tarang oh katenah tenang wa nampi pangulem tipa Asep Tatang Nur Rahayu kali Ibu Iis Nur Aini laras wireh mantena teh ucung naon wa dina raraga nyepitan putrana Cep Eka Hajar Nur Isa Rahayu sumuhun parantos rengse parang. Jadi tetep palai dipanghiburkeun ku uwa saparakansa ti rombongan Giri Harja Tilu ikan tenan sanajan ku uwa diasongkeun si Dadan si Oga laras Keuh hayang gua wae. ya mah hayang ku abah bulan keukeuh margisna ieu teh nadar cu nada pakaulan aya cacarekan muga-muga we atuh ku ayana laksana pakaulanana teh ujang laras ulah ditagih ku wargi ulah dipenta ku baraya sumuhun urang pungkas we ku rajah pamunah ku uwa dina wengi ieu jajak oh saya kantun mulus banglus gemleng katut salametna laras eta wa tenan Leres gua. tak kumaha sakitu ti uwa saparakansa kumaha kulang ku parantos laksana pakaulan ieu laras ti siang keneh tadi laras Adi mah terubah diuk di dieu. ieu sidep murang kalih nu disepitan ucu sunah rasul ieu teh jang oh sumuhun wa sunah dilereskeun pisan ku rasul pangerannya ta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu teh sunahna Kangjeng Nabi Ibrahim tenan nya cu laras wa taku kituna natrat dugi kaki wari geuning teu mang naon teu mubadir istuning gede mangpaatna ageng pisan mang ku ayana ieu murang kali palai dipanghiburkeun ku uwa teh amuing tiasa silaturahim hikmah namanya cu sumuhun wa teh man ahabba ayub satolahu piridkihi wa yunsallahu biasarihi pal yasirrohimah dah jadi saha jelema anu mika cinta jeung miresep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina Duh, amin amin mudah-mudahan bae nya cu amin ya rabbal alamin wa ujang kulang tepang sareng wargi-wargi nu aya di dieu sumuhun para penitia wa oh pecinta wayang golek di haur geulis ieu cu laras sanajan hapunten ti uwa basana basa Sunda ada ngartose oh nya kitu pinter urang dieu mah cu urang dia mah salidinten nama subasa Sunda Pak Dede Jailani tenan Pak Eman Sulaiman Pak Kusnadi ketenan Pak Misbah kali Ibu Euis sumuhun Pak Kuwu Sunaryo aya aya Pak Ustad Muslim aya Pak Ustad Dede Ihwanuddin aya nuhun wilujeng tepang eta Pak Haji Pepen ti Tangulun aya ngurunyo bejana urang dieu jodohna urang dia garbana wa Wanaya Layung Grup aya aya oh nuhun eta wa teh Pak Amir Rasmita ti Wado aya di dia bubuara wa Pak Mon. Pak Mon aya aya oh nuhun ucu bagja pisan penting ieu wa Aya. baras Jimpode di mana? Kang Edi Cipunagara aya Aya. Kang Ayat aya nuhun wilujeng tepang sareng wa aduh sana caket nya cu laras wa bagja pisan deuleu penting ieu wa amuing aduh laras wa mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui sareng uwa saparakansa nya cu amin amin oh tak itu ti uwa ti rombongan Giri Harja Tilu etang-etang uwa teh tepang sono we sareng urang dieu ketenan awis urang cikeneh kamari di lapangnya lapang Oh. di haur geulis cu kulan wa uwa saparakansa ti rombongan Giri Harja Tilu malihan cenah ieu ti di haur geulis ieu disiarkeun uwa teh cu disiarkeun kan
Wilujeng ngadangukeun dina radiona sewang-sewang Amin. di radio Haur Geulis ieu Haur geus. ngajomantara di udara Ya radio daerah. etang-etang nepangane kasadayana para wargi anu sami nyete dina radiona sewang-sewang kitu nya cu Amin. sing paranjang Yuswa sadayana Amin. Amin wa. 7 kabupaten anu tiasa nyete ieu teh cu Sumuhun. nuhun Jangkauanna lumayan wa. ka direktur utamana atuh ti radio nuhun miwah kasadayana Laras. kruna wilujeng tepang sareng uang Amin. nya cu Laras wa. Eta. wilujeng hari sumpah pemuda we kamari nya cu Sumuhun. kaping 28 28. mudah-mudahan bangsa urang para nonomanana sing jadi andalan ke kahareupnya cu Sumuhun atuh wat kekanan. tak itu cu Sae wa. ieu murang kali nu disepitan teh sing jadi jalmi anu guna Nah. pikeun kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg ancak dina agamana Amin. Amin. nya cu Amin. cinekna ieu murang kali teh jadi jalmi anu soleh Amin wa. Amin. atau ibu ramana dina pausahaanana cing langkung majeng malihan ka kuping di Saudi Arabia janten kapten kapal Kapten kapal. mudah-mudahan sing ageng milik Amin wa. nya cu Laras. digampangkeun usahana digampangkeun ibadahna panjang yuswana Amin. nya cu Laras wa amin. rizkina anu jauh cunuk nu teu wetan datang nu ti kaler sami Sami ke kaleleranku Laras. rizkina nu ti kulon oge cing tararojol mudah-mudahan sapa mulut kiluruhan sapa najati nekanan mulus banglus gemleng salametnya cu Amin wa amin. margi ieu teh sanes waragad sakedik kikiran teh cu Oh. mudah-mudahan sing kagentos anu melipat ganda rizkina nya cu Amin wa. margi sanes mung ukur ngahibur murang kali sepitan wungkul Oh, katen. geuning ieu teh bebas ditongton ku sadayana atuh ua ngahaturkeun nuhun ka Bapak Camat miwah setapna Laras. Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek sesepuh ulama tingkat kecamatan, Sumuhun. Bapak Kepala Desa miwah setapna, Laras. nya cu Bapak RW, Bapak RT atuh tatangi-tatangi nu kagungan maksad tangtosna kaganengan ku ua, Kagi merengan. kagi merengan. Nuhun kulunturna kolbu ku jemarna manah kaganengan ku ua dina wengi ieu muga-muga cing paranjang yuswa arageung milik. Amin wa. Nya cu, Amin. tak kitu ti ua. Sae wa kulan. Pamungkasna mah wahapunten ti nagara panana tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus datapan tadi oge hirup teu bodo-bodo acan Oh, katen. ieu mah nyangakeun sabarang salayane lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun Anda. urang gogonyakan ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa di negaranya cu Amin. oh Amin wa. tak kitu jang Sae wa. ti ua cing ka akang seling kali kitu cu Oh, mangga wa tua kang nama. biasa si eta mah lamun nyalukan si eta mah biasa kudu dipancing Dipancing si eta mah. Oh. Ai di kieu mah mun aya hiburan si eta mah rojo. ngan lamun dangdut mungeun si eta mah Aliman kan dangdut teuing. Oh. Akang nama kana lagu urang we lagu Sunda cu eta we. Kana dangdut si eta mah seni tradisi teh eta teh akar budaya nasional nasional. aset eta teh cu Aset negara. oh sok kade kitu jang ka akang silain bari panglagukeun kayaknya Lagu naon ari? bari nyangakeun ka para pini sepuh anu aya di Haur Geulis ieu jang Laras sae wa. nya jang Sumun lagu naon wa lah. Nu nikmat bayak kieu tadi. tah nu nikmat mah Bang Bung Hideung Bang resep. Hideung. naik ku kupu Ditaekeun sok kana jang sok jang sok jang sok jang kupu, sok jang Sae. Ya. bari eta aya serat deuleu ieu Olah cing aos atuh wa. saurna teh tinu kagungan maksad ieu teh Sahibul Bet Oh, laras. wayahna cenah pangigakeun ku Mang Cepot yen bapak hajat teh ibu hajat pada nyawer Oh gitu mah. Saur cing saur pasep tatang. heeh ti Kang Asep Tatang sok cu Mangga. hayang dewek ngadak ngasaan duit
Arab. Artos sereal dewa. Minang bajajaran Bang Bung Idang Aya nu nalian Bang Bung temu. Bara-bara Teuing diri Aya Lahang bari diangkok kasuka gali Situ pinu Pangaresang Bapak Asep tatang kali ibu anu bager Alakatu. Belum bola. Lu hiji mah keur cerik Bebendun sareng bebendun manggah saloyo. Selira juwag awit teh pangajul buah Oh hei. lantaran gitu Aya malakatu. Seorang beding luhur megang paripawas Aya Bami Rasmita. Dapat saat gorang gerak pangresa Bapak Asep tatang anu bager Abuing. angturan Ibu Iis anu bager kapayun heula sakedar Saloyo. diri abdi Pak Alit Poda Aya tete paling gampang Aya balik polda. ibarat Hadir kitu Kakang Ilaija. Osa. kukupung ibarat tenangan geranya pasep tata Wow. bawa bija ayah na egi kebon buah harus bija di daman Ya saloyo. ibarat deui kukupung
pangan sakali kuku putih kahiyangan boga deui pujar ukur impian ibarat ibarat tangan pasir tatang aya beja harewos beja di taman harewos duit real ibarat Allah dolar ibarat tenangan pasep datang anu bageus Ibu Iis aya beja harewos beja di taman harewos beja di taman bah batu palias lain wiwitan Ibu Iis anu bageus boga deui sepakeut di pawangan lain eta kuku di kahiyangan sametinya kahontal hilang tujuan ibarat kuku ibarat tenangan bawa beja pasep tatang kali ibu harus beja di taman kemarin dong gue atuh eureun sia Yahudi ah kumaha mun kena ka bapak tatang ulah sok babare daugan eureun sia kafir ngomong tuh kemana karep nyebut kafir teu izin ku Ibu Iis ya isin eta teu oge izin ku Pak Tatang sia teh bogo jauh isin di Jugjug anggang di Teang ti dieu ka Bandung tidak jauh wah dan nya kari-kari saya sabotase nah wake nyebut sabotase prioritaskeun ieu teh lain waragan saeutik kieu teh can duit dolar akang mah eta boga duit dolar kalau tah milik dalang kayak gitu deet milik nama eta teh $100 kan aduh buruk beres akang sia hayangnya kuat duit gitu lumayan deuleu teh luar biasa deuleu jadi dulur ongko nyanya manyangkeun baraya ongko hari dewek meureun ka ieu teh ai umroh ka Saudi Arabia teh rek diteangan patatang di dieu ku dewek nyanya kang teh gitu bener bayangkeun ku si lain ieu Ibu Iis bakating ku nyaah deudeuh ka putrana neuneun ka deudeuh nu na kanyaah nitip ka asih sumohon ka putra putrina anu ayeuna sasatna keur disep yo rengse disepitan dipanghiburkeun ku dewek wah ku akang dugi ka dibelaan naik ka luhur panggung budak ceurik oge dibelaan di pangku Ibu Iis tah kira ku patatangna henteu pernah nama itu sarang patatangna nama teh oh nama itu sarang patatangna eta salamar sewang alhamdulillah jazakallahu khairan siranuhun mudah-mudahan sing kagentos anu melipat ganda amin iya
salamar $100 dulu. nya dolar atuh meureun. Iya, di waduh. dirupiahkeun mau jadi Paingan eta dewe kekerenyedan leungeun kenca. oh gitu akang Heeh. nyawetan Eta rek nampiling si laing. tanah rek boga rezeki memang Alah. teuing tanah rek aya milik teh Sok pikir ku si laing tah daek nyaring puting teh kitu deukeut rezeki. lain dideetkeun Kang Nu eta pek si laing sok salat tahajud puting teh. Lain ngode pagawean teh. Heeh. rek tahajud kumaha nabeuh wae atuh Ai murang kali di sepitan teh ye teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. oh ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh yuswa 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung ramueuk jeung liat. lihat lagi Heeh. geus kolot pasti lihat Jeung ku bedog nu mintu teh geuning tina dekon tina batu. tina kampak batu Bayangkeun mangkane si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk. Katode saeutik oge ngarenyet kitu. heeh kasin truk geus heueuh Kasintrek saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. lamun sarangkana Oh, da eueuh anu kitu. Bejol ngacu geuning. Alah. udah kaki Nya. benar Nah, cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. untuk model kapungkur nah Nah, teu geus kolot. kan jalan bibro Abeh tereh cager. Aya budak keneh mah. nah budak keneh teh cager Masih gitu. keneh uduh jeung abeh tereh cager. oh budak mah Budak mah pet pecakan nu 40 tahun. nah kumaha 40 tahun Disunatan hese rek cageurna teh. serek cager kumaha ya Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. oh Aduh, bawa deui ka rumah sakit. oh eta cager teh benernya babari cengkat bener Heeh. Karek saminggu karek humapur aya nu kiih di pipir. kadenge Heeh. kadenge ngomong Ditoong ke ka tempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, ieu dipakena cuy. boleh teh kaop cager Heeh. Dikauk cager jadi tereh cager. Ngadengenya sih. oh budak mah bener Tuh. Tete anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana Naon, ngeuretan kuku, oh dengan kuku kurang ngadawung kumis, ngeuretan kumis eta kumis teh ponokan, monokan tuluy bulu kelek, terus naon deui tuluy baok. jorang Naon sia teh? baok teh jorang teh jang urang Nah, make jorang sia da ngaranna goblok. Nah, ari aing panggil jeung baok kudu nyuwut bihun. oh iku kitu teh Dina mah teh sia teh make jeung jorang da ngaranna. iku teh mah heueuh lemesna Ku bahasa Inggris mah. Kira kudu pe. punya orang. Kitu. bener Nah, canapan orang Yahudi ge sok ngurutan kuku. Nah, ada orang Yahudi ge sok ngurut kumis. sarua teh Ya, tapi orang Islam mah aya hakiki, nah aya hakikatna. kumaha hakikatna kan Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. oh eta teh Iman, tauhid, makrifat, Islam tuh. Islam heeh Naon cenah hakikatna syakur nu manjangan teuteuk. oh diantarana naon Kagorengan geura sok. kagorengan kumari akang Tatangga kabeli mobil panas hate teh. ngagedur Malah kaituna fitnah, ya pantasnya nyegik kitu. teh sudan Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuk-teuk atuh. deg eta Tatangga kabeli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeli sawahkeun abdi nu rek milu dibuatna, abdi nu rek milu maculna. Maculna. Tiis teu kana hate. di ciri herang Tuh. panon mah Naon rugina? Non rugina. mun kabeh jalma kitu Tatangga kabeli mobil, nuhun Gusti tatangga abdi geus kabeli mobil, abdi nu rek milu numpakna. ngiring nebe Genah pan. di ciri herang panon tuh
Alhamdulillah Gusti tetangga abdi nyandung kumata abdi nurek kilirna salah dong jauh-jauh ke kilir tak itu nangka nya bener Kang aya tetangga goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup semet urang anu nyaho aduh apa bener ulah manyangkeun ka gorengan doakeun bayangkeun ku si lain ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus bari kalalajoanan ku sadaya kalalajoanan ku sararea can anu milu hirup ayeuna nu dagang baso nu dagang papakean nu dagang cocoan budak cocoan kolot naon cocoan naon nu dicocok ku kolot teu mungkin nyoba naik patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja bener ibadah tuh ibadah agung teh arahkeun sagala rupa oge nya lah kitu kopi wah teh kopi cicing kanan inum ku si lain kayaknya bae mentong dicarekan Kang alah cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aya ge keur usaha pek cing payu euy cing payu tuh tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teh wah di jauh Kang di Paleren Cileunyi tuh Cileunyi dagang kopi ka dieu bayangkeun urang Paleren padahal nah di Cileunyi nu beukeun kopi gitu teuing kayang mah jual Cileunyi nya Kang nya eta usaha teh kulan tak kitu nu matak doa ti sararea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda amin dipanjangkeun yuswana sehat salalamina nya amin atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana amin cing jadi presiden ieu budak teh tong kapal ulah kapala ngadoakeun mah bener nya tong kapalang tuh si nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu sholihah amin nya laras tak kitu doakeun ku urang sak saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki loba baraya bener ulah neangan pimusuheun hirup mah nanaonna heureun moga musuh hiji oge heureun di dunya boga baraya 1 juta kurang keneh tah nya bener kitu kucing ieu luar biasa nih kaleresan ieu teh hujan tadi siangna hujan ngericik tadi sonten kena da usumna jadi urang menegara surga teh negara urang buat teh rezeki tuh bukan lautan hanya kolam susu tuh dangdut bukan lautan aki-akinya susu kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini jodohna kawin aya puting sare jeung isuk-isukna paeh we nah budak ngorana nah make mau meureun ngenyos susu kadaluarsa meureun keracunan bener mah aduh ampun geus loba bakteri eta lalawora atuh nya mun urang mah mun urang mah pariksa heula lah itu cek aing alhamdulillah pan urang bisa riung pulung di dieu nya bongkok ngaronyok alhamdulillah ting ese rek sahaja mah kieu teh cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban lebaran kamari lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri dewek eta rek ngawayang ka pamanukan harita teh bayangkeun itu patok besi ai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7
bisa kumaha jam datang 7 puting. oh rek datang Wah si teh pasti kaburitan mobil dikitu-dikit teh hirup. Motor jam motrot nu ada teh. Oh pasti aing dibaeudan kuno hajat. buat yang dipotong Eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kapentingan pisan. Jo rei wayang ngising. sok segala karasa apa Oh aing ngising ka itu kaloba kasusukan. Ini aing lumpat. Oh can nepi kasusukan Merja. geus mereja manten kana calana. kuat Aing sugan aing pi hituteun baru dihejeunkeun. Aing borojo teh sararea biji sarombongan. baik berarti kabeh Dia kapusian. Datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna. ya udah geuleuh Atuh aing teh teu make kolor. Aing geus bebersih. Aing make deui calana panjang. Aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku kakait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo. Naik ka tonggoh di mobil anger teu hirup. wah tuh ku tadi kieu teh mah Oh makaning mobil bus pararinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun. Ai dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pas sedek. atuh komo lebaran Oh. teh ya Alah. Ya eta dina raraga arus uih. harus balik Ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya. di luhur Oh aya nu ngajajar teh ge maruntang. aya beusi Ai di rem geuning bletuk kana sirah batur teh. Ai di gas bletak kana sirah batur ka tukang. Supir mah ditinggalkeun ya ku aing. Aing kana bus dan nyata sieun kapentingan teh. sian kapentingan tanggung jawab Nah eta mah euy. tahu Kang Copet. Makaning awewe copet teh. Yo sulusup teh kana saku. Teh nyaho saku aing teh molongo. Bari jeung teh di kolor pan aing teh. Jokep teh kana bobogaan aing. Eta copet ngomong, nah cenah HP teh hipu. Ada. Kasingna Jeung HP teh ngenyod. kasingna leueur Direret ku aing awewe, wah didengkeke leungeunna teh ku aing. Kak. Sok sia copet. Sok sia mending dicorowokeun ku aing copet. Mending cook. Nyameureun copet teh mending nyook. Geuna we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler. Aduh. Ampun. Batur geus turun teh menana anu leuleus Alah. ditanya tuh copetna Kang. lah jangan Kang rupa-rupa Eta mah datang kejadian ka pamanukan kebeneran euy. naon Kang Berperbah ijab kabul. ya aku mah jam kabul Oh naik kedek ka panggung. Caritana geus pidato kembang gadung. Torok-tok we. ngawayang Heeh. Efek teh aya nu mukakeun lamak, lamak nu kieu. oh Di padahal si goreng copet teh anu awewe. kok kumaha Namprak aing bayar anjing. Urut pidato. beta bayaran bulan Kang Aing ini era teh aing juga. bukakeun pana kabayang mah Rupa-rupa pengalaman. Aing ngaco rupa-rupa. eta teh ayep Sinen nyerengeh we harita. Alah. lain lagi ya kan Lain eta sinen. lagi Ayeuna mah ngarora keneh sinen teh euy. Oh. Nu karolot aja nama geus pangsiun. ayeuna mah galalar kan Kadaluarsa itu mah. Geus dihina ku urang Majalengka. oh dina aku mah Harita tah Heeh. dieureun. Ada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang mah eusan. rada geuli Heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh. geus wedakna di si beungetan Ai di kadipaten pan dina lampu stopan. di dinya Truk teh eureun dinya da lampu beureum. Eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen. aku mati Sinen keununutan.
atuh geuning sinen age meuni peot cenah. Ampun. Eta beungeutna meuni jiga Manalika. Alah. Susuna ge meuni lepet. Era. Eta genti kudu ngarora. Susuna ge sari dengka bae. Sarua we sinen ge sok hitut. Osok gitu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah tara waktu tara kadenge kumaha? Da hitut dalang masuk dihijikeun jeung kecerek. Ai merangkeun teh tengah heujeun, dut cerek. Kadang-kadang heula hitut. Oh, jadi nyau-nyau bau. Ai sinen mah hitut teh ngageber. Nah. Piraku Tah ieu ka Susah. Oh, da diukna emok meureun. Eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keuneng. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Di hareup aya baligo kadupak. Aduh, ampun. Itu teh ka Susah di. Harunya mah anu balik ti Lampung. Di Lampung di Sumatera. Aki-aki mangkaning. Meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh. lempangna ge ditarungtun cucu tun. Ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri. Ti Bangkauhuni teh geuning ka Merak. Numpak kapal cai. Pelabuhan. Atuh ai di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut. Kala luar tah ngajajar dina dek teh. Dina dek kapal. Awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut. Bari ningali cumi-cumi catur. Ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngajerit. Uing kumaha? Si horeng kantongna ragrag ka laut. Walah. Tolong. Itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta. Jangan surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring. Saha nurek nulungan da atuh saur aja modaran maneh ka laut mah. Kadang ti kerebek atuh. Heeh. Wah, jadi eta pisan euy jejeret teh pisan awewe. Hayang aya nu nulungan. Da eueuh atuh. Eta surat cerai. Nah, eta mah aki-aki saurang joga jeleng. Gejebur. Kecepok. Karonjang eta kabeneran kantongna teh. Udah. Kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur. Wah, jagoan aki-aki. Pada muji. Eta mah pagawe kapal. Ngabring ngalungkeun tambang, bleng. Kabeneran di Karawe tambang teh ku si Aki. Kuning. Atuh diangkat ka luhur teh gor we. Salamet. Surak sararea awewe lalaki hidup Aki hidup. Aki jagoan. Urang Banten Urang Banten. Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Ieu mah aki-aki baketut. Remek teh nyari. Panon beureum. Anak pedah naon nya. Abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog. Dipesat eta bedog set. Eta jelema mah anger we hidup aki muji. Hidup Aki jagoan. Kumaha teh malna si Aki? Eta si Aki bari bedog di kieu-kieu. Montong hidup-hidupan sia goblok. Sok ngomong sia. Aku sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Juga teh jagoan. Si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun. Lain jagoan pemain diturunkeun. Lahir untung teh aki-aki teh trauma ge. Luar biasa eta kejadiannya euy. Di dunia aya wae Kang. Atos Aki atos cuk awewe bari mawa duit 5 juta. Mangga ieu Kang Aki Kang jajan. Kadekeun anjing ah. Butuh aya ku duit mah. Bari dijamret tina leungeunna. Alah ampun. Datang teh ka lemur eta si Aki. Kumaha teh Kang geus ka lemur? Makanya gimana teh nengang nih bae dituun kebon jati.
sini nih eta boga duit meni jigrah atau hayang laptop cenah sini nih kawan bisa wae cenah isuk marek meuli laptop nini teh heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba marukana meureun lote alah di imah duaane penduduk teh sini nih jeung si Aki pantes hujan ngaririncik pantes imah nengang imah jauh di Sumatera ayo anak peledug si Aki udud kolobot sini nih nyepah digigir ucing budug si Aki eta merong bari udud teh ka sini nih ai merong teh kana susuna sangkilang susuna geus siga giribig butut teh nih seukeut merong teh meureun sini nih eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan ngaranna tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut aduh ih lain sih sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kira na daek maneh sih baru sia teh hayangnya sugan teh aing wae nu kitu teh sarwana lagi hayang ampun si orang mah esi teh hayu atuh wah atuh eta si Aki diajak ku si Nini asa menang jalan dirig si Nini dijingjing bawa ke kamar wah acal ucul gor caritana gatrik eta si Nini nepi ka ngajerit atuh ngajerit kumari akan sia Hasan naon sia teh muni ngajerit kawas gadis we lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep kuning teh aduh aing nilep jadi tilu atuh puguh we ngagulu aing nafsu gede bener nafsu gede barang ampun barang teu kuat sini nih nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar euri akar jame wah akar-akarane digodog tak ku sini nih jeung nok meri inuman tak ku sia kanya ari aya keneh ka hayang inuman teh saminggu si Aki inuman eta dijabah teh ku saminggu jo pudeg-deg teh wah nepi ka ngebeling atuh jadi ayeuna mah sia Nini tenyo nyaring dulu alah wae dulu hayu atuh hayu wah gor carita nanyaan anu mah gatrik mumpung pergel cenah jua ai basa eta mah pan si Nini nu ngajerit ayeuna mah si Aki nu sehat kumaha teh alah si Aisy make irek sia teh hese dulu lain hese goblok sia teu apik naon eta samping milu ka jero atuh sia aduh ampun lain meuni teh terapi mun urang mah tau rurusuhan ye meuni teh terapi teuing atuh ampun aya pihak katilu milu pihak katilu anu ngaganggu da urang Sunda mah kitu cara wokah ngedongengna teh eta cara wokah teh rame urang Sunda alhamdulillah Gusti anu penting mah hiburan urang teh bisa seurinya bisa seuri bunga kan banyak ketawa awet muda betul gitu tapi aya kamari naon kan cakak jelema aya geus seuri pae teu pira katingang paku payung bayangkeun da leutik paku payung mah ngan paku payungna keur naplok dina temok
Atuh seru aja ketinggang temoknya. Dideget teuing. Alah. Oh, aya hansip euy. Naon Kang hansip aya naon? Hansip jago temak. Waduh. Jago tema kumaha? Nemak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kena tarang. Ya pae nama kana tarang Gitu. Eta mah pikirnya ku jilaing. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang. neangan dunungan deuk teh euy. Tapi tos Juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan heuh ku garwana. Cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula. Oh, tangtos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Da yakin pira-piraku cenah anak kaula kudu anjing mah da lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar sora jelema. Jadi Juragan Arjuna teh panasaran itu. Ayeuna teh. Oh. Tina milari. Alah. Ampun ceuing. Pinasti kersayang tumampara. Dah, iya ge. Barang nuju aya dina satengahing ngobrol. Saperap telepon ieu Bambang Panji Putra. Dah, Anu dibalangkeun ku denawar rag-rag di ieu tempat. Kaget koneir ningali. Wah, Bapak, ya, beliau. Kaget koneir ningali sapisan. Ningali ningali wis kena dihin pinasti kersayang ya lemah ya nyata pangnaruas oge cuma teh ucing uluh palar siang deui cing sidik-sidik sahaja dah cing Kang bisi aya nu wawu bisi wawu alah budak alah bapak sahaja Juragan Abimanyu manja teh lah ini meuli sarupi bisa ini ngagebeg aing aduh jiga kula warga dunungan Pak raraina tinggali Pak ulah kangen nog lenan sabok sak wae naon gali euy wae jeleng di mana rag-rag di luhur ada utang ka kai gede di dieu mah lain di luhur di awang-awang di luhur di langit murek terjun beureunan ngan leupas payungna talina jiga nama pegat nya cing pariksaan sugan reret atuh ari rek diuk teh mun bejaan gawir gitu sakitu lawang cing Pak saha teh Pak ih teuing aya naon Pak agan ting lali ya nun Arjuna lainnya sanes agan sanes kula rag-rag agan di luhur namanya teh budak ngora bot nuhun kasep seperti abdi keur ngora gitu jauh keur umur 18 tahun jauh kitu pisan rupa abdi jauh mun jauh di depan ngambung lagi keur sekolah SMP ya ada tes sekolah tuh amual mah ngambek ini mah sing atuh Pak pulang
gening pes-pesan kene sumuhun teh mutrupina aya ngareng apa Pak teh aya sing landongannya Pak emangna aing teh dokter ye jelema teh ngararomong bureutna Semar teh lain ku raya kadut ku ilmu heeh aya nu sok ngomong buktikeun aya bijikeun ka nya oeng-oengan teh tutungkusan teh kayaknya sok nya Pak sakuat teh ge bapak mah geuning sok mati ya ai kolot mah beda dina beuteung bapak teh ambulan teh aya genep ilmu lain Ulah jauh atuh cing sugan minta doa nanti da masuk dijabah wae mohon mah basa saya tahu kayak geningan nu hese ngajuru sing ngajuru nu digotong ka imah bapak heeh kumaha oh nepi ka jejeritan eta nu rek ngajuru teh biji-biji biji akang diusap geuning ku bapak hari teh biji. oh saya paeh nih tampiling sak wae goblok eta mah geus waktuna heeh tulungan wa kulit waru angan daru sinengul coba kalimahna teh teu pira da teu pira aduh kulitan aduh wa ulat persis pisan si Abimanyu banget budak nih tak kalimah naon teh pam nih mati gitu mati teuing kulit waru angen tahu sidugul lain gitu bari barang teu sabaraha teh saha satria upami di persantren ngaran kaula teh Bambang Panji Putra doh saha cenah Jang Panji Tangkorak cenah Panji Putra atau si Pitung jago cicaheum aku Betawi Betawi tahu saha Aden Bambang Panji Putra di mana lingi di mana Aden di mana anjeun satria kaula teh ti pasantren Karang Kancana pangresa siswa na pangresa Panji Atmaja waduh atuh Atmaja kitu mah dalang bisa jadi akang panaya iya kembang sungsang begitu nih kembang sungsang dinang kotak rawis wayang gitu pisaan sih ye itu puguh we besok lalajo nih mah lalajo kau ngadalang lalajo nanti kunaon hakim geus netepkeun naon upaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab naon sababna anjeun ragrag di luhur ya pasti aya di luhur mah ragrag namanya di darat namanya nu ragrag di handap luhur cicing sia teh nu mawi kaula teh penak sareng buta-buta di leuweung kaula teh dikepung wakul buaya mangap dupi salira teh saha ngaran kaula leres kaula nun ngaran kaula teh Kerincing Wesi kikirincingan Kerincing Wesi Kancing Jaya Kancing Cetet hayang disiksa teureus ya teh hayang disiksa sih aing kaboboga di babuk nama gerak Kancing Jaya Badalungan Badalohor genatap Allahu Akbar lake antap lake Badalungan Surya Pringga Surya 16 kan antap lake di alung Surya Pringga Jabang Tutuka Jabang Bayi dikeprek siapa ini tadi ada kuku coblak wae mo antegan Jabang Tutuka Bima Putra
Bima Ungjila lah dan ilai kawa ma Ungjila mingkok kadang ngukuan teh lebih ka kitu dah Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Rana naon sia naon kan panuju sia ya foto tanda itu jalan mana kemana sekarang teh Arimbi Rana cenah sia goblok bener sok ngomong deui sia sana Arimbi Sakti gitu lain ari si lain aya aing cilaka teh atoh lain jauh pokoknya lain gitu oh Arimbi Ratu lain jauh atuh lain sia awas ku aing Arimbi Sakti lain dunungan kayak ada ngukeun tadi lain Arimbi Beunghar lain komok kana beunghar mah Arimbi panggeulisna lain hebat ya atau aing disiksa teh ku kupingan teh Bima Putra iya geuning anjeun apa seun eta teh uwa kaula saha teh Kangjeng Rama uwa Bima ujang nah kak juragan Bima teh uwa anak Anoman meureun jauh-jauh goblok sia teh itu nyawa pancakaki atuh bener atau anak Ibu Agnes naon Agnes Morojo Monica anjeun teh Kangjeng Rama Bima teh uwa sumun aya putra saha numutkeun Kangjeng Eyang yen kaula teh putrana panengah Pandawa Arjuna uluh aya anak gandeng ih goblok sia teh da geuning neungelan tongong kumaha mun biji cacing aing biji liar cacing ku kupingan teh putra juragan Arjuna keti saha cenah mah saurna mah Kangjeng Ibu teh kakasihna Ibu Winungulan uluh deuleu ujang astagfirullahaladzim boa dina 5 tahun nu geus kaliwat teh kajadian nahanya eta geuning emutkeun teu mungkin mah nya geus sagede kieu 5 tahun nya sabongsorna ge jalan nah mah teu mungkin panjuragan Gatot Kaca oge umur 3 tahun satengah jauh sagede kitu we bener kitu teh digeblek dina kawah Tangkuban Parahu deh kawasan di muka ada di muka digembleng lain asangna ngapa ngomong teuing sia teh masa ngaliwat dina pikiran diomongkeun heeh jauh tanpa mikir heula sia eta saur Kangjeng Rama yen kaula teh kapungkur teh cenah ku jurig dek dialag getihna dek dipake tumba ngan ku guru oku eyang kaula ku guru kaula dah disabat kaula teh dirawu dipangkunya dikukut malihan diibakan ku Tirta Kamandalu dah kakasihing dewa atanapi dipasihan ti dewa aduh aya anak ujang naon wah amuy laras pisan ieu teh tuang saderek aga lu panggih deui eta budak ade kekek naon teh deudeuh teuing pucu buat adi akang geuning ieu teh amuing aden laras pisan ieu teh kulawarga salira kaula nun aden bisita apa akang teh putrana Kangjeng Rama Arya Bima wah Dimas akang ka bapak hidup teh paman uluh tuang raka teh geuning dupi pamanna kula sadewa caden dedeh teh ieu Mang Kasep ieu Mang Sapei bapak aya wae eta ngomongna mah si eta gile-gile teh ngai kasih monyong da mah dipercaya ngaku kula sadewa mah nya teu sarupa mun jauh tah ieu
anu hidung teh teh penguin nah sia teh cekek ieu teh Kakang Gatot Kaca ya aduh nuhun Kang luar biasa paman geuning anu ditapaan teh ieu murang kali teh uluh amuing teu sangka panggih deui jeung budaknya kitu pitulung pangeran Maden dupi ieu teh anu hideung teh saha da ieu teh kalkum iya geuning aya isuk-isuk teh disadap ampun eta ku bisa soraka aku doraka teh ka kolot gitu lain ka kalkum aing mah Pak ieu jang tah bapak dewek da kalkum mah ciwit aja begitu dupi Mang Astra Jingga maot cekek ya euy itu dai kabatur bisa ngaheureuyan ieu teh pawongan anu kakasihna Uas Semar Badranaya aduh Uas Semar teh ieu sieun Mang Astra Jingga mah maot da jahat sama jelema teh terus goreng eta nu diiket Mang Astra Jingga aduh wilujeng tepang Mang Astra Jingga nuhun Aden nya sarupa pisan ampir le budak duh mirip pisan yang Gusti Abi eta lameuna percis juragan Arjuna nya asa ku ipisna dupi Mang Dawala pas di ruang kapungkur ge kunaon panyakitna teh burutan saya digentong itu ieu Aden Mang Dawala Mang Gareng mah nuju dagang pulsa enak teh muka konter jualan HP nuhun kelanan Adimas kunaon ragrag ti awang-awang nu mawi kaula teh bade nepangan Kangjeng Rama sakumaha kasauran Kangjeng Eyang yen Kangjeng Rama teh kakasihna Arjuna bener pisan lamun kitu carana sanes ngabega daon ujug-ujug maneh cenah turunan Arjuna lain turunan Pandawa lain cekeng memang nya nada ujug-ujug dikepung wakul buaya mangap nyarita Pandawa anjeun di Ancapati laras kaula nuhun lamun kitu carana wa mudah-mudahan wa benang raratan lana paman Arjuna di waktuina beda atuh da juragan Gatot Kaca mah jiwa intel wah jiwa intel kituna geus kapang nu mata kuasa omong-omongna teh kitu tah nya ibu mana ada jurigna rupina da mah tebih ti dia itu leuweung palih ditu lamun kitu carana hayu tuturkeun Dimas tuturkeun Adi Akang wa lan tuturkeun wa siap mangamal ayo ayo panggih raratanana lamun kitu mah carana euy mudah-mudahan we